Aduh, itu kasihan lu nyuruh motor. Wah, harus dibantu. Supercul meluncur. Kenapa, Mang? Aduh, ada Supercul lagi. Ini Supercul, kunci motornya hilang. Hilang. Wah, Iya. kasihan ya. Oh, tenang. Supercul akan cariin. Tunggu di sini dulu ya, Mang. Ya, siap. Supercul, cari kunci. Ada Supercul. Ada dong. Supercul dilawan. Set. Nih. Ya. Untung ada Supercul ya. Ya, makasih ya. Hati-hati di jalan ya. Siap. Semoga selamat. Ya. Supercul berangkat lagi. Shoot. Aduh. Capek Pak saya. Kenapa kamu? Habis nulungin orang yang mogok motor. Mogok? Kuncinya hilang. Saya tulungin, kasihan Pak. Ya bagus deh kalau gitu. Untung ada Supercul. Bantuan yuk. Motor orang leungit. Bantuan ku naon? Motor leungit yuk. Motor. Motor naon? Vario. Vario Nu 150. warna kumaha? Hidung. Cik kela. Yo, Supercul. Hari tadi anu di tulungan motor naon? Motor Tadi ieu nya. mah sepertinya tadi teh motor Vario sana mah. 150. Iya, kuncinya hilang katanya. Warna hidung. Nah, bantuin tadi. Iya mah teu salah deui. Yo, sia mah lain nulungan anu kerkasuhan ye. Eta mah sia nulungan penjahat tah motor si ieu nu leungit mah. Aduh, aing kumaha atuh ieu salah tulungan. Kumane di tulungan? Motor Vario. Kuncinya hilang katanya. Pak. Udah minta tanggung jawab sama ini aja Supercul. Mau ganti rugi, Aduh, aing bahaya kieu mah. Aing kudu melarikan diri. Dulu Supercul. Balik. Baheula anjeun mecinta ayeuna siga nu ngewa padahal urang baheula. Obing, bisa ketambahan tuh? Bisa. Bener. Bener. Lamun bisa, kupak kadus dikasih cewek anu kieu ya. Aduh. Ya, ya. jawab heula. Tuh. Hari 200 tambah 200 sabaraha? 2. Duh. Liurnya. Lieur, Geus Pak. kieu atuh je amih babari nya. Tah, make contoh. Nah, ya kan 200. Ya. Heeh. Hari tambah 200 di sabaraha? 400. Ning apa? Ya mah duit, Pak. Mantap. Sablay sang putri malam dunia gemerlap dirasa sunyi sepi tanpa kehadirannya. Kasih mana Bu Kades? Jadi susu di rumah Nilam. Aduh, makan uang. Tuh, udah Pak Nunu nanya ke. Jika si Neng Ika kumaha bawa motor Pak Kadus maturan si Neng numpang nya atuh sok Neng yuk ngiring sana nggak yuk sok Neng tos hei anjir babaturan teh koplok lah dipiheula Pak Kadus, ya Neng. sini kita makan-makan. Hah? Makan-makan? Oh siap. Pak Kadus mau makan-makan, Ayo Neng. Ayo. Ini mah. 3, 2, 1.
Nah, di Jawa. Mantap. Pak, Ya, abi teh tos 17 tahun nya. oh 17. Mun kada mau KTP, Oh nggak dapat KTP. mun aya syaratna teh naon we teh? Gampil syarat nama. Cuma kakak saja. Oh, kakak unggul. Ya. Kala tuh nyana ke kakak nanya. Oh, Antosan oh. sekedap. Siap, siap. Teh Lila balik Dewi ama we akaka. Pak, iya Pak kakakna. Arul, bukan kakak itu. Pan ge kakak kanu. Liar si Arul mah. Tapi dak montok jebak geulis. Baiklah, hade kakak nu kieu ge jeung Pak Kadus mah. Bisa iya Pak. Oh, bisa dengan Pak Bener. Kadus mah. Bener, Pak Kadus mah bisalah sagala ge. Atung kewe mun antos sama bedaannya. Siap. Oke, pokoknya mah geus 2 jam balik deui. Siap. Ya jadikan persyaratan heula nya. Ya Pak. Jadi cewek. Kadus terus lagi. Sugan we jadi beki alus sama menang. Tuh, bener kan. Pak Kadus putus lagi. Putus lagi. Sugan leng emang menangan beki seksi. Lain di baheula atuh kurang tepat dapat. Masuk Pak. Neng. Lagi ngebasa Neng. Iya. Ku sengklek ke pengbayarkeun baso maneng tenang. Mata apa meci itu? Sengklek mah gaduh ajis lagi. Seueur. Juragan sengklek maneng juragan. Hah? Juragan naon? Juragan segala rupa neng karena usaha garana segala. Teu gaduh acisnya. Kayak dibayar ke budak sengklek. Anjir. Baduit deus ya. Aing loba geus teu kawadahan ya, ATM, dompet geus kandel pokona mah nu aing. Kinarieun sia bager ka Pak Kadus. Anu jeung neng bisi wade beli bade mungkus. Ku sengklek panggungkuskeun ke. Heeh, susah deui. Kayaknya bayar ke saya enak. Mas, tolong bikinin dong saya. Sabaraha? 10 bungkus. 10 bungkus? Iya. Oke, siap. Ntar dibayarnya sama Pak Kadus. Oh, benar. Ya di sana. Sebelum buatin ya. Oke, siap, siap. Siap. Yang enak, Mas. Oke. Terima kasih. Oke. Pak, hayunya. Oh, siap. Nuhun. Lajangkan. Sip. Mang. Udah, nuhunnya. Udah. Pak Kadus sih pulang. Keula. Naon pan geus dibayar ku budak sengklek. Acan. Ih, Tadi teh cek budak sengklek teh dibayarna ku Pak Kadus nu jeung muka bahan jeung nu awewe nu itu deui. Ih, punggu mah tadi si budak sengklek kalau Eueuh baduit. henteu. Ieu acan. Acan pokona budak sengklek tadi mau Oh. 10 bungkus. Itu we nu awewe jeung Pak Kadus berarti 200 bungkus. 120-an Pak bayar. Kadus make mayar Pak Kadus ya 10.000. Ah, bung 120-an, 120-an. Kudu bayar ieu. Bayar 120. Tekor atuh kitu mah. Tah. Nah, 120. Nuhun Pak Kadus, Jung. Aing si sengklek ku aing mun panggih. Laleget kena aya awewe geulis. Halo guys, rekan-rekan Pak Kadus Motret. Nah, di sore hari ini Pak Kadus ngonten kembali bersama rekan-rekan. Ada warga baru. Mantap. Raden Kobing. Wah, Linmas baru ya. Kade Linmas ulah tepikeun ka Linmas diamankeun ku batur ya. 24 jam. Mantap. Iya, Mas icuk cole. Dak sengklek cicing we hulang-hulang. Hari ini mah tidak ada kata-kata. Lah, ada rambut pirang. Siapakah ini? Paingan baret taheun nu ngonten di dieu teh.